Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ka-40 hiji. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun. Laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teu kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nyi Epon teu ngajawab bet bororaah mikirkeun hayangan boga salaki mikirkeun budak maot ge manehna teh mani ulang atuh sot leungeun manehna harita diporosotkeun serta terus bae indit lempang nuturkeun Kang Sirod anu nungtun nya atilah ari lempangna jangkamin ditungtun ku kewen. Gap atilah ku indungna harita keneh ditungtun ku indung sareng bapana. Nyi Epon dibelah kenca, Sirod mah belah katuhu. Atuh matak suka bungah ningali anu layeut teh ditilik-tilik bet rapih siga teu aya kakusut lalempangna jongjon pisan kawas hayang geura datang. Teu kacatur di jalana harita teh geus tepi. Kaimahna pada suki atuh tangtu pada moro jeung pada ngabagiakeun. Ari Nyi Epon jol datang gabrug ngarangkul ka indung sarta cerik ngabangingik. Geus cerik nyuuh ka indung gabrug deui karamana. Atuhnya indungnya bapaknya kitu deui manehna ting salagrug pada cerik. Padahal waktu harita Nyi Epon acan balaka sabab ti corona nyelok geus pinuh ku picerikeun tepi ka alak-alakan. Atuh gancang ku Jang Sirod harita teh diterangkeun ti mimitina kapanggih tepi ka waktu harita. Atuh sarerea bareng nyebutkeun asal ti Gusti nya balik deui ka Gusti. Nyi Epon teh diupahan ku bapana jeung indungna ari jangkamin harita terus ka imahna bae dijajabkeun ku si kewen. Sarta ditungtun leungeunna ku Bah Jamil nu olohok neuleuh anakna ruksak teh atuh gancang diubaran diurus dinangna nengnek da puguh ka anaknya Jang Sirod waktu harita mondok di imah Nyi Epon itung-itung abang brangkeun sok sieun Nyi Epon sedih nu matak dijaga bae teh diantep sinangungun mindeng pisan diupahan diberean katerangan anu bakal ngalipurkeun kana kasedih manehna atuh puguh rada paler dina waktu harita teh. Isuk-isuk pada suki jeung bojona ka sarawah sabab ningali Nyi Epon harita geus rada cenghar jeung teteg aya nu tunggu anu ngaping ka Nyi Epon nyaeta Jang Sirod teh. Atuh harita teh jongjon waktu Nyi Epon ticai Jang Sirod diuk ditepas ku Nyi Epon disampeurkeun. Kang Sirod, kunaon katinggalna akang teh bet ngalamun bae geuning. Emut ka guru akang pangintennya. Nyi Epon bari gek diuk gigireunana Jang Sirod. Teu perlu dipika emut. Margi anjeunna dina soal ilmu panemu mah teu perlu bantuan batur, ceuk cohagna mah. Tapi eta teh salah Nyi Epon, sabab sanajan teu perlu bantuan batur, bubuhan hirup di dunya nya kudu pagesrek teh jeung babaturan. Urang kudu boga batur anu mangrupa tatangga, urang kudu boga batur anu mangrupa dulur. Jeung urang kudu boga batur anu mangrupa pamajikan. Tah eta kapentingan hirup urang campur gaul teh Nyai. Oh kitu Kang Sirod, akang tos kagungan putra nyaeta Atilah, akang tos kagungan popotongan nyaeta Abdi. Ari ayeuna hayang kagungan garwa kitu, ceuk Nyi Epon bari neuteup. Leres Nyai,
akang hayang gaduh bojo. Ta eta anu waktu ayeuna janten pamikiran akang teh, jawab si Rod bari netep semunu geget. Ngadenge jawaban kitu Nyi Epon maningaran jug sabab manehna hariwang sieun jang si Rod ka batur, tapi ari ras ka kamran rei deui manehna keheul sarta ceuk rasa hatena rek batur ge jung teuing henteu butuh ku Kang si Rod anu teu nyaah ka kamran. Atuh pok Nyi Epon nanya tapi bari melong bae. Kasaha hoyong kagungan bojo teh Kang si Rod? Nyi Epon kahayang akang ka Nyi cek si Rod teh bisa kebat sakitu luhur elmuna teh. Ih ku awewe mah bet leeh. Ka Nyi saha Kang si Rod? Jawab Nyi Epon hatena ngaradak panas teu kuat mun boga maru atuh rei cipanon ngembeng sieun teu kuat ngadenge. Kabuah hate akang Nyai nyaeta Nyi Epon anu ayeuna aya di hareupeun akang. Ceuk jang si Rod rei celina teh beureum duka kunaon. Gebeug Nyi Epon ngagabeg tina bakat ning kurewas teu sangka jawaban si Rod bat hayangan balik deui. Atuh gancang harita teh dijawabna pedes pisan. Mangga Kang si Rod, namung abdi nganggo syarat. Lamun hayang ngawin abdi, mas kawin anu disuhunkeun sangkan kamran hirup deui. Upami kamran teh hirup, abdi narah dibalikan. Mangga emut Kang si Rod. Sanggem atanapi henteu. Ceuk Nyi Epon bari melong teh cipanonna ngagarendang. Jang si Rod mani olohok calangap teu bisa ngomong nguping pamenta Nyi Epon sabab pamenta minculak nu geus paeh kudu hirup tangtu bae moal bisa atuh pondok pangharepan berebay cipanon si Rod teu karasa ngalembereh. Kang si Rod kunaon nangis? Karaosnya peureusna ayeuna mah kapungkur abdi dikeser ku akang gara-gara jang kamran. Ayeuna akang hayang balik deui, syaratna kudu kamran hirup deui. Abotnya Kang si Rod, keun sakali sewang manggih ka peureus. Hayo atuh ketrukeun pangarti akang teh. Ceuk Nyi Epon bari terus lempang di buruan teu kuat teu ningali si Rod sedih meureun. Ari si Rod nuturkeun nangtung deui sarta pok manehna ngomong, "Nyai, tuh kurung hayam di buruan, lamun hayamna eueuh naon gunana kurung teh beleumeun. Jang kamran oge kitu Nyai. Moal aya hiji manusia nu bisa ngahirupkeun deui nu maot." "Ah, tong hayang balik deui ka abdi Kang," jawab Nyi Epon tahan harga meureun. "Nyai, akang sanggup ngabuktikeun hirupna jang kamran." "Cukup?" ceuk si Rod mimiti hojah. "Cukup kitu oge Kang si Rod, mangga atuh abdi nyaksian," jawab Nyi Epon rek hapranjog. Dua manusia narangtung teu aya nu nyaksian ting rarenghap ting raranjug itu ieu semu rewas tapi rewas bakal bunga. Nyi Epon rewaseunana pedah Kang si Rod geus sanggup ngabuktikeun kamran hirup. Ari si Rod mah ratugna lantaran kecapna bieu asa keleuwihan teuing sanajan maksudna lain tapi kaharti ku Epon tangtu manehna teh sanggup ngabuktikeun kamran hirup. Nu matak dua jelema harita peting hariwol teu beda ti anak hayam anu kaleungitan indung, ret ka ditu ret ka dieu henteu puguh nu dituju. Cacakan si Rod lalaki sakitu bingungeunana komo deui mun awewe nu mawi ngahulang bae kawas mikir jero ati. "Kang si Rod, hayo buktoskeun Kang." Barang disedak kitu mah gelanyu jang si Rod imut manehna geus panggarep pisan sabab ceuk pikiranana. Hiji jalma nu murugul eta jalma teh nu lemah. Ari anu ayem tentrem eta jalma anu sabar tangtu bakal hasil maksud. Nerangkeun jalan nu bener sugan maksudna laksana. "Kang si Rod, kunaon kalah imut?" "Nyi Epon, akang kacida bunglana." Ngupingkeun salira Nyai nyedak-nyedak kapun akang. "Karaosna ku akang teh asa diajak kawin." Nyi Epon, nuhun teuing akang." "Dipaksa kitu mah kedah ngabuktikeun putra yen leres masih hirupna sarta akang sanggem pisan ngabuktikeun eta hirup. Tapi samemehna kitu eta teh aya syaratna antara akang jeung Nyai. Teu kenging pakia-kia, teu kenging patonggong-tonggong. Pikiran kudu ngahiji, tujuan kudu saluyu. Teu meunang aing-aingan, teu meunang silih curiga. Sabab pikeun diri urang nu pada nganut agama serta taat henteu goncang mumusti agama Islam. Upami salira Nyai kersa nyumponan syaratna, insyaallah rek ikhtiar naon anu dijangjikeun ku akang rek dicumponan sugan jeung sugan akang teh
ku Gusti Nu Maha Suci diparengkeun bisa hojah ngabuktikeun kasalira. Nyi Epon kumaha sanggam nundunan syaratna Nyai? Jawab Sirod bari ngalimba tina bakat ning kudeuh nyaahkeun ka indung budak. Nyi Epon mending ngahulang teu nyangka setungtung buuk Kang Sirod bet bulat belit kawas rek neangan jalan keur ngahindarkeun jangjina. Atuh Nyi Epon teh melong siga ngajug-jugan hate sarta pok manehna nanya tapi pondok pisan. Naon syaratna teh Kang Sirod? Ceuk Nyi Epon bari neuteup. Nyai, seratna urang kadah gaduh tujuan hayang silih salamatkeun. Jawab Sirod males neuteup. Mangga engkang abdi sanggem. Ceuk Nyi Epon mani imut tidinya neruskeun omonganana. Mangga atuh engkang geura terangkeun sarta buktoskeun. Barang Nyi Epon nyanggupan gelenyo Sirod teh imut tina bakat ningku bunga sarta manehna ngarenghap narik napas panjang pisan terus neuteup kana gelis nu ngambekanana gancang malah buah dadana ge katingali meuni hirup kagerakeun ku ngambekan. Atuh reup Sirod teh peureum geus kitu benta deui tidinya nembe ngawalon kieu pok-pokanana teh. Nyai, lamun kitu mah Nyai nyumponan syaratna anu dipundut ku Akang kalintang Akang dingahna barang nguping disanggupan. Margi anu sayaktosna jalan kanggo ngabuktoskeun iwal tina eta syarat. Ari ayeuna syaratna ku Nyai ditampi pisan. Atuh Akang molele da ayeuna ge ngabuktoskeun. Nuhun Kang Sirod, enggal atuh sareng urang calik dina golodog ngadongengna nya Kang. Ceuk Nyi Epon bari nungtun Sirod gek dariuk dina golodog sanggeus maranehna diuk kakara Sirod nyarita. Nyi Epon, mun urang gaduh tujuan hayang silih salametkeun eta cirina manusa anu nyarepeng agama sarta pada palarcaya ayana anu kagungan lantaran pada ngarasa sarua geus ngebuktikeun aya dadamelanana, aya bumi, aya langit, aya beurang, aya peuting. Mun dina jalmi teh mah aya lalaki awewe eta sadayana oge kagungan Gusti nu agung. Tah ayeuna diri urang pek bae geura rarampa urang teh bisa ngomongkeun nyaritakeun diri urang yen urang jelema hirup sabab leungeun bisa ngayap, panon bisa lurat leret, ceuli bisa ngadengekeun, suku bisa dilempangkeun, letah bisa nyaritakeun pikeun bukti urang hirup. Tapi dipikir-pikir mah anu hirupna teh naon? Da tetela lain leungeun, lain suku, lain panon, jeung lain badan sajana. Sabab dina hiji waktu mun badan urang nu hirup carajang kamran geus maot, geuning teu aya tandana eta ragana nu hirup. Sabab ragana teu robah, belegar, teu naon-naon, tapi teu bisaeun usik. Letahna teu daek ngomong, leungeunna teu bisa ngayap, panonna teu lurat leret. Henteu usik, henteu malik, ditangkarakeun nangkarak, ditangkubkeun bet nangkuban. Manehna teu bisa nyebut yen eta ragana hirup. Malah saksina ge urang anu geus nyebutkeun paeh. Kulantaran eta pisan, ras bae urang teh ingat aya sifat papasangan ibarat beurang jeung peuting. Robani sareng jasmani serta poek sareng raga sarta poek sareng caang. Nya kitu wates-watesna urang teu bisa pisan dina ngabedakeunana. Palebah mana watesna tina beurang kana peuting teu aya garis pamisah. Ngan ukur lebah-lebahna upamana pebuburit urang ngareti arek peuting tapi batesna teu tembong. Nyaho-nyaho geus reup peuting. Atuh urang beuki yakin anggangna beurang jeung peuting ibarat daging jeung getih. Mun gula jeung amisna hese neangan batesna. Nya kitu rohani oge anggangna sareng jasmani ku urang henteu katara ngan urang geus ngayakinkeun lamun aya jasmanina pasti aya rohanina. Tah tinggal milih nyebutna, dina milih nyebut hirup nah nyebut rohanina atawa ka jasmanina. Lamun urang arek milih nyebut hirup jasmanina eta ngan ukur di dunya jadi hirupna teu langgeng. Tapi lamun urang nyebut hirup teh karohanina hartina nyebut nu langgeng ti dunia jeung akhirat malah sanya-nyana hirupna ieu jasad teh lantaran aya rohani. Sabab mungguhing jasmani disebatna barang anyar tetela keuna ku robah
buktina asalna hirup ngadak-ngadak jadi paeh, geus paeh ngajadi taneuh, tapi rohanina hirup abadi teu robah-robah. Di dieu urang sing yakin anu sanya-nyana Jang Kamran teh masih hirup, nu maot soteh jasadna, malah mah eta geus umum sararea bakal maot. Pikeun sakumna manusia umur teh waktu ieu mah kurang leuwih nu kasaksi kirang 70 tahun. Geus kitu mah rata-rata maot ninggalkeun jasadna, tapi nu disebut maot nya anu ngaran jasmanina da rohanina mah hirup. Ku jalaran rohanina pikeun urang yakin hirup atau amat keur nyai teh nu masih keneh rumingkang dina jero alam dunya, lain minta budak hirup tapi kudu ngadoakeun ka budak nu masih hirup. Dibantun kuno kagungan, urang teu bisa kumaha da jasadna mah geus buruk, moal bisa usik malik. Ari mungguhing kanyaah geus moal ngabibisani da puguh indung ka anak anu tingawitan ngandung tepi ka maotna pisan. Ku nyai diaping-aping, dijaring siang jeung wengi, tara lesot ti aisan, tara nyingkah lamun sare, dipepende, disusuan kawasna geut nog bae. Ayeuna tang tulengiteun lamun urang teu ngarti, tapi upama ngarti mah urang teh moal leungiteun. Malah atoh nu aya sabab Jang Kamran geus bukti jasadna geus kapanggih sarta ku urang dikubur diurus cara biasa. Cenah eta rohanina eta mah urusan itu, ari urusan urang mah nya ngubur jasad Jang Kamran tos rengse. Jadi ayeuna keur nyai ulah rek poho ka diri lantaran ku barang anyar, sabab kabeh ge diatur ku anu kagunganana. Urang mah darma ikhtiar mupus ti kagungan Allah. Tapi lamun kuno gaduh eta barang teh dibantun, urang kudu sadrah pasrah dibarengan solehat teh. Tah upami kahartos mah tana bukti budak hirup keterangan ti akang mah ngan ukur sakitu bae teu aya deui tambihna. Eta mah kantun salira bade nampi henteu mah margi keterangan akang teu aya deui ngan sakitu. Kumaha nyai katampi eta keterangan teh? Cek Sirod nutup carita anana, hulang nyepon ngahulang curucut cipanon bijil nalangsa taya hinggana, sabab cek pikiranana sugan teh waktu tadi mah Kang Sirod arek nembongkeun yen aya Kamran keur ulin, tapi ari dina prakna kalah ngadongeng ngecewis ukur ngadenge ku ceuli, tapi panon henteu nempo nu matak manina langsa. Kulantaran eta pisan Nyi Epon teu ngajawab kalah segrup manehna teh cerik tepikeun kanging hak atuh Jang Sirod batireun pok anjeunna naros deui bari netep kanu geulis anu keur inghak-inghakan. Nyai kunaon nangis? Barang teu nya kitu mah Nyi Epon nyusutan panon terus cengkat serta melong ka Sirod nu netep teu dinya kakara ngomong sorana teh dumareda nandakeun manehna sedih sabab pondok pangharepan. Kang Sirod, abdi nuhun dipasihan keterangan, namung abdi teh hanjakal, mung tiasa nguping wungkul, sareng ngupingna abdi teh lain nguping sora barudak, lain nguping budak ceuri, tapi nguping sora akang nu ngupahan ka abdi, sangkan abdi ridho hate dikantunkeun ku Jang Kamran. Padahal anu dimaksad ku diri abdi teh lain hayang aya bukti nu mangrupakeun dongeng, tapi hayang ningal bukti yen anak abdi teh hirup. Tandana budak hirup teh hayang katingali ku panon, hayang kadenge ku ceuli, tapi tah lamun teh tela kitu abdi sadia ditikah. Tapi ari ayeuna mah kalah ngupingkeun Kang Sirod anu nyarios nerowang kawas kacang ninggang kajang. Padahal nu dipiharep ngupingkeun sora Jang Kamran lumawi abdi handeueul kecap engkang teh sulaya teu bisa ngabuktikeun, kecap teh teu saluyu sareng kahayang sim abdi. Abdi hoyong ningal Kamran, abdi hoyong nguping Kamran, mung ningal rupina, mung nguping sorana, tapi ieu sabalikna lamun nguping akang, lamun ningal akang nu nyarioskeun Jang Kamran, atuh abdi teh nalangsa seep deui pangharepan. Jawab Nyi Epon bari teu weleh nyusutan cipanon nu ngalembereh. Galenyu Jang Sirod imut tina bakat ningku bungah lantaran saeutik oge Nyi Epon tos ngabandungan atuh gancang diwalonan kieu pok-pokanana teh sarta henteu weleh ningal kawas anu nguji-nguji.
Nyi Epon mung kitu mah rumaos bae akang teh teu bisa ngabuktikeun, tapi engkang moal maksa hayang mikarep ka Nyai lantaran akang nak gagal teu bisa ngabuktikeun kana kahoyongna Nyai sangkan anu maot hirup. Sabab urusan maot mah nya kitu urusan hirup nu ngatur nu gaduhna. Malah sanyanyana urang geus salah paham tina perkara tadi teh, sabab kasanggupan akang lain sanggup ngabuktikeun hirupna tuang putra teh kudu katingal ku panon kulahir diri Nyai. Cara biasa sasari waktu hirup babarengan mun ngomongna katingali sarta petana kadeule bari kadangu sorana. Tapi anu dipimaksud engkang ngan ukur nerangkeun yen Jang Kamran masih hirup. Tapi hirup nu dimaksud sanes dina alam lahir sapertos urang ayeuna. Tapi atos misah alam kersana anu kawasa, tah lamun salira Nyai hayang terang sabenerna atuh bet naon salahna upama urang diajar ngulik bag-bagan agama sing dugikeun ka hartina kumelipna makhluk Allah. Sabab aya makhluk halus hartina makhlukna aya tapi henteu katingali. Upama nyieun conto mah yen eta makhluk teh aya sarta ku urang karasa contona teh angin bae karasa ku diri urang tapi teu bisa kacekel jeung teu bisa katingal. Tah dina rohani oge teu aya bedaana kitu. Ari ayana mah aya ngan ku urang teu katingal da puguh misah alamna. Tah kanggo urang teh kitu. Urang moal bisa bareng jeung misah alamna. Jadi Nyai kudu sadar yen hirup aya nu ngatur. Tah kitu paham akang mah pang ieu nyebutkeun sanggup. Lain sanggup ngahirupan hiji jasad anu geus buruk, tapi sanggup rek nerangkeun anu kasebat di luhur. Sabab dipikir-pikir mah karasana ku akang teh bet Nyai anu kalewihan. Sanajan sing saha oge moal aya anu bisa ngahirupan nu geus buruk. Sanajan belagar oge eta mah bagian itu nu kagungan nu kumelip. Ari pikeun diri urang mun percaya ka anjeunna atuh turut parentahna. Jeung sengker nu dilarang mentong dilakukeun. Hanas Nyai bade nolak ditikah deui ku akang eta mah teu janten soal. Ngan akang mah watir bae lamun Nyai kaedanan tapi kapoho ka diri akibat ku paeh budak eta mah kacida teuing. Asal sedih jadi nafsu diteruskeun jadi ngewa. Tah akang mah kirang sapuk lamun Nyai teras kitu. Janten paminta akang mah mun Nyai sejan nampik mah langkung sae tampik bae, tapi ulah rek mamawa kamurang kalih nu maot. Sabab maotna Jang Kamran geus kersana anu kawasa. Urang mah anggur ngadoa keur bekalna anak urang sangkan di ditu ditampi iman sinareng Islamna upami nyaah ka putra. Tapi lamun keukeuh bae jasad putra kedah hirup eta teh sami hatosna Jang Kamran kagungan Nyai. Tah didinya lepat pisan henteu sareng katerangan apan urang atos ngangkeun yen teu daya teu upaya ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal kagungan anjeunana. Nyai Epon akang narik deui kecap akang Nyai. Kajen teuing akang lelengohan bae tibatan gaduh bojo kanu geus wani ingkar tina jalan-jalan Allah. Ceuk sirod bari jumnang-tung leos ngaleos. Barang leos sirod indit Nyai Epon meningat ranjug gancang manehna muntangan bari pok nyarita kieu. Kang Sirod, engke heula Kang. Sanes kitu maksad abdi mah Kang Sirod. Namung hayang terang bae Kang. Ceuk Nyai Epon bari nginghak ceurik. Hayang terang naon Nyai? Jawab Sirod balik deui. Eta bae pedah maotna ti teuleum. Kumaha lebetna upami maot ti teuleum Kang Sirod? Nyai Epon, kieu ayeuna mah. Lamun hayang terang urang kedah taliti ngulikna. Urang kedah sabar ngotek takna. Moal punah Nyai upami sakadar ngupingkeun dongengna wungkul mah. Anu langkung sae mending gumbira heula, mending sehat heula. Pikiran urang teh lamun awakna geus sehat sarta pikiranana henteu karusut didinya kakara bisa nangtukeun lamun akang nerangkeun bisa nyecep kana hate bisa kaharti ku pikir kahontal ku akalna. Tapi lamun Nyai masih keneh gering pikir tangtu bae katerangan naon oge moal kalandap moal kaharti
margi pikiran urang nganuju bae kadinya ka budak nu maot teh tah keur ngabeberah ka Nyai cek emutan akang akalna teh teu aya deui iwal ti kedah akang mupruk-mupruk ka salira Nyai nuju wuyung. Akang kalintang bingungna kedah ngabeberah Nyai terus-terusan mah da puguh di lain-lain oge urang teh lain salaki jeung pamajikan tah keur nengtremkeun supaya ulah aya sangkaan nu lain-lain kapaksa isin-isin oge akang nembrakeun maneh hayang balik deui ka Nyai. Namun kitu oge lamun Nyai masih aya keneh harapan ari tos teu aya harapan mah teu naon-naon. Pondok jodoh panjang baraya cokolot teh mah komo deui ieu mah katalian ku anak senajan bakal aya omong paribasa neang anak ngadeuketan popotongan oge keur akang mah moal rek ngaregog nganjang da ayeuna mah geus puguh ya Nyai teh moal daek. Tuh Nyai kurung teh cek akang oge geuning ari teu aya eusina mah ngan kantun kurungna wungkul teu mangpaat sigana teh jeung ngajentul kitu di buruan sina bobo mah mending dibeuleum ngarah aya mangfaatna keur naheur cai atawa nyangu nu mawi ulah lebar kunu paeh da tetela moal hirup cuk jang sirod matak pikarawaseun sabab siga anu ngantep ka Nyi Epon teh keheuleun. Kang Sirod lamun cariosan akang leres cek pamendak akang anu geus ngambah ngajajah milari ilmu panemu atuh tangtu abdi oge teu aya jalan nu hade kajabi ti kedah tumut ngiringan kahoyong akang. Nyi Epon cek Sirod gancangna keur nempasna teh sarta bari jeung nyeklan leungeun neruskeun omonganana. Leres eta teh Nyai. Laras Kang Sirod, abi mah istri nu kalintang lemahna, anu kalintang kurung batokna. Lamun ayeuna teu wantun nyerenkeun diri ka akang, sok sieun leuwih cilaka. Lantaran kurang pangalaman teh, kurang ilmu panemuna, kurang kekuatan imanna. Tangtos upami dikantunkeun ku akang teh kalengitan 2 jiwa. Kahiji leungit Jang Kamran, kadua leungiteun akang. Tah kumargi sieun kitu, abdi janten leutik hate, sok sieun berak deui gering, komo lamun diri abdi tepikeun ka pondok umur, atuh moal salah deui nya atilah taya batur. Tah kumargi sieun kitu, abdi janten leutik hate, sok sieun berak deui gering, komo lamun diri abdi tepikeun ka pondok umur, atuh moal salah deui nya atilah taya batur, taya nu ngapi ngajaring da puguh bapa ngaleos. Kang Sirod, mangga abdi tikah deui nya Kang Sirod. Namung akang kedah tetep tumetep di dieu, ceuk Nyi Epon bari netep. Nyi Epon, insyaallah akang moal rek incah balilahan, kajabi ti rek ngurus sawah mah. Moal Nyai, akang moal rek ngantunkeun deui ka Nyai. Komo sanggeus bisa ngahiji deui mah, jawab Sirod raina marah mai bakat ku bunga. Nuhun atuh Kang Sirod, iraha bade nyarios ka Abah. Engke oge upami Abah tos sumping akang mah bade nyarios, moal rek dilami-lami. Margi nu dimaksud sangkan Nyai lipur deui. Bingah abdi teh Kang Sirod. Ari leres-leres mah akang nyaah ka abdi, akang tetep satia ka abdi. Sanajan abdi katipu dugikeun kagaduh anak, namung akang moal bendu upami abdi kapayun hayang ngalongok kuburanana Jang Kamran. Moal Nyai, malah akang anu bakal ngajurungkeun jeung nganterkeun oge. Margi terus terang akang teh lain ngewa ka Jang Kamran, da manehna mah teu boga dosa. Ngan nya eta atuh da salah ari diterangkeun ayeuna mah. Gerang ke kahareup urang diajar ngulik pangarti. Ngarah keur salira ngarti, sanggeus ngarti bisa milih mana nu salah nu bener. Namung ari ka Abah Jamil rek ngabejaan yen urang balik deui. Tangtos bae di bejaan mah Nyai, sebab bilih teu raoseun da kitu kieu ge eta teh kokolot urang, jawab Sirod bari ingut ngagelenyo. Laras kitu Kang Sirod, abdi mah panuju pisan, jawab Nyi Epon bari ngeluk, kawas masih nalangsa keneh. Atuh sanajan keur sedih ari geus pakait janji rek neruskeun deui hirup babarengan laki rabi, atuh nyel timbul harepan keur kahareup rada caang, terus bae maranehna harita ka jero imah.
Sawaktosna kabujeng saya pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.